waing nah sia teh kosong gitu segala rupa ke kudu make data nu otentik aing ngaku muning sia teh kumaha mimitina apaan baheula teh di PHP-keun ka sia pangangonkeun ieu sabaraha tahun lain tahun ratusan tahun tah ngaku sorangan eta aya nama sapoe we aing sapoe meta sapoe we aing mah 50.000 we ngurus muning tok itu sapoe 50.000 minangka cinjang pangitung kejang iya pintar ngitung mah kita ngitung anu belet sabulan teh meureun 150.000 kali 12 can kapotong ku nyeri beuteung can kapotong ku nu labuh nunutan gubrak di dulu kan kudu kapotong ku nunutan cok sabaraha hanya apa wah mah kabayang boro-boro kali 200 tahun harga muning sabaraha harga muning paling 10 juta hitung jeung buru aing jadi beak peretah dengekeun ku sia goblok aya muruhan sia ka aing hah lamunnya teh masih anu gablegna teu gablek kakek nyos ente montong loba omong sia rek dibikeun moal alah kalau molotot sia dibanting ku aing sok sia iya dang tinggeung teret tetet 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 dang tinggeung tinggeung kunjungilah ada apa berduyun-duyunlah ada hiburan apa beramai-ramailah ada ramean apa patutunggalan antara entok jeung puyuh mangga dikarcis sabaraha karcisna kolot 5.000 ari budak 10.000 nah maha budak sabab budak mah pigedeun kolot mah sakedeng dege pae kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang si kotaka antep cenah diadu euy kurang ajar sia kadepa kabongohan teungeuna waduh panas jebet jo tutung abdi tuh bapak oge can diteung ke tutung kari beungeut otak sia aduh kabina-bina sia kalau leuwih hudang sia anjir pamirsa anu sampai dimuliakeun aya naon geuning anu kengeng teh entok kajen balik ngeligincing kajen mulang along kewan entok kuring tong dipuncit sebab mereka anterkeun ka negara anu baheula anu baheula eta ngigal nepi kan dirincak kana-kana terus dikasih parto gitu dah
entok abdi ka manakeun entok abdi Sarwana sok sia hudang aduh hudang sia ampun bapak lah kalalian aduh hudang oni oni eta ge ampun bapak ampun alah panas cager ya aduh ampun Gusti nah atuh sia teh motong di hampura cuman takut kenya sakitu juga lele jumo teh sia lele jumo eueuh pamatilan nah ada jika lele jumo mah bapak eta oge cici ngarti we kudu ngarti we alah ampun aduh motong di heureuyan atuh sia geuleuh atuh ninggang ka aing aduh alah nepi ka eueuh senian si goblok eta ngiga alah maksudna mah kaul eta teh ngirig bingah ampun bapak alah kuartir geus kitu mah kunaon teu ngaku teh tadi teh oh kapan saur bapak baheula naon ujang mi HP muning kade ieu teh dunya tuluy di dunya mah loba tipu daya bisa aya nu nipu coba heula ku sia tak kitu coba heula lamun sakira-kira eleh ku sia eta lain eta palsu nu matak pertahankeun jangjing kuat gitu bapak pancuk bapak pareto abdi teh uji heula nanya itu semarna lain ayo baca nya geuning bapak sono abdi anak maneh teh babatok sia bejakeun bae ka emat ngalikeun teh sidi najis teh aya boga adik kitu buat teh lanceuk urang lamun nya teh mah aing dulur ka manehna aing manehna geus bari muning aya aing acan beuna lain jang engke ge bakal kapanggih ampun bapak heueuh syukur dewek poho hampura atuh ih sawangsuna bapak nya geuning bapak teh bapak Semar nuhun kasepuhan hapunten tina sagarang pihak kalapatan abdi teh mung tiasa teh ngangon unggul aya tong boroinga leungit muningna puluna ge mangga eueuh nu leungit paribasana mah bade dibagi waris ayeuna eta nu duaan punten cepot dawala sabada hiji putra teh bapak tilu dek teh kuning 100 bagi tilu berata mah dewek 50 syukur. Di mana muring teh? Mau akan ningali.
jepret muning bakal ketempo bakal ketingali muning teh bakal katempo ketingali ku salira namun dijepret kedua kali sepertina ter muning bakal maju sakumaha kayang urang tuh ngidul ngaler ngidul deui kakaler hatena kasawen urang ceum kitu mah lain-lain atuh itu lamun dijepret ke 3 kali muning bakal ngamuk ngamuk seperti aya pasir yang ngahalangan jepret 3 kali lenang tak bakal rata tak pasir teh orang ingin perumahan Pak pas aya pasir di urang ngagunuk ning eta gunung letik nya aya sakilanan teu produktif mah lahan tidur tetap lamun 4 kali ngos kan 3 kali 4 kali ngising meureun eta ngisi mah kumaha barang akanan heeh syukur ieu pecutna teh heeh syukur sok kayaknya betul dek milu heula ka dewek atawa moal bapak nanging dina rasan dia abdi sanes aya nagih mah upami abdi ditinggalkeun di dieu naon gawe bapak karunya aing geus kitu karunya aing gitu watir akang geus atuh milu ka itu digawekeun ku kuring naon nyunyurung pedes cekeng ngalempengkeun tato ge tapi nyurungna teh ku halu cok yok heureuy cepota teh yang seuri halus teh sedih kieu nya dewek teh geus ti sawarga jeung otipati dewek geus ngomong cekeng aya kursi nu kosong di sawarga cenah aya dewa anu dimutasikeun ka dunya di antarana baji ngiring tapak nengala kursina teh kararosong tah loba dewa kursina nu kosong tak ku silain eusian silain teh jadi dewa yang anu korupsi dewana jadi kosong geus dewek ngomong nama ka itu pengajuan tak kari silaing kari ini kari datang ka itu geus disadiakeun kursi jadi silaing teh dewa sasatoan jadi dewa sasatoan anjing komisi naon aya sasatoan komisi menteri kehewanan burnya hewan peternakan kahiji kadinya tah kitu jang nuhun atuh bapak abdi teh jadi dewa heeh aduh jadi pejabat di sana ade sia heula silaing mah geus digawe heula jadi dewa teh apal meureun kaayaan ripuhna di handap ya nah tetepkeun di oma sia urang loba janji ke karaya teh nya jadi orientasina silaing mah tetep kudu kana jadi medium dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat oleh-oleh iya sakitu sapereumkeun panon silaing mangga dinasti kersayang tumampara yedadung dau doh ieu ge hasil tina pengabdian sepi ing pamrih rame ing gawe ieu ge nyaeta sasatna pinah rupa jadi dewa kasepereng anjir Gusti nya ka anak batur mah ceuk oge Semar anak sorangan tiba heula sangsara kieu diantep we nah kabina teuing bener nangka badran aya gitu digang gayong we anak acan siling oge lah kaburu modar can waktuna atur nuhun pangarsa los jadi
jadi dewa euy teu sangkanya euy. Tina pengabdian. Promios los. Tingali deuleu kekemangan pikaturun ti sawarga tawis widadari mapakja. Sumohon ulah. Ai pengabdian mulus mah. Ari Hebat. Sing sok atuh jebret kejang. Tanya ku sia tuh. Semar Patraraya ngajebretkeun ieu pecut. Hege. Eces yentre pertelang mangkulet muning 100. Nyaeta ngajajar. Sukuna baroda sadayana. Urang ini ya. Hei. Sono dewek oge. Wayahna dipake jang pingpin anu liana urang ini kamar ta seserahan jang. Ayo jang jang. Ei. Cida Naon Kang? Keanehan Bapak dewek, keajaiban luar biasa. Mohon. Geus 2 meureun anu diiringkeun jadi dewa utusan Semar. Leres. Nyaeta jeung anu nyekel kareta Binarom. Kalawi Cagni. Si horeng nyara rumput teh nu nyekel eta teh nya euy. Mohon. Baraluni. Yumput puni di nu caang gerak bari teu katemong. Leres. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiasa ngamangfaatkeun anak-anak incu. Amin. Ya, Kulang. kabagjaan jeung kabungahan Gusti Batara Kresna oge Pandawa. Teu bisa digamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Anu jelas Arjuna nikah tanpa gangguan naon-naon. Baladewa bakal sanggupeun jadi wali nikahna Arjuna ka Subadra. Ya, Kulang. kada teuing dina resepsi na engke. Ramean. Ku kituna ti akang sadaya-daya. Mengukur dugi ka dieu nyangakeun doa. Sumohon. Ka panganten jalan istri kamurang kalihan nu digusaran, oge kanu kawan maksad, oge putra-putra nu kawan maksad anu nuju arusaha, sing digampangkeun usahana, digampangkeun ibadahna. Paranjang yuswa arageung milik. Amin. Ti akang saparakan cati rombongan geri harjati nu tangtos seueur lepatna batan leresna. Mugi tiasa ngahapunten. Salamet anu nongton, salamet nu ditongton. Salamet pakuon anu lilingihan, salamet para perusahaanana. Salamet nu kawan maksad, salamet panganten, salamet murang kaligusaran. Sakali salamet tetep salamet. Rupina urang cekapkeun we dugi ka dieu cak.